Pertama kali nyieun telur gulung. Jadi caritananya barudak aing masuk melian bae ieu telur gulung atuh dak boa mah ngajajal nyieun nya ieu aing nek bisa. Lanjut tidak lama-lama ieu dak aing mencobanya ieu aing make telurna 2 bae heula dak bisi bangka bisi teu endah teh nya. Yuk ieu caina ku aing genep. Memeh endogna dikocok ku aing dak ieu aing nek ngahaneutkeun alias manaskeun minyakna heula jak kudu pake minyak panas dak nya. Ieu lanjut dikocok-kocok ulah poho dak pake roiko supaya aya rasa. Atuh supaya babari dak ieu ku aing diasupkeun kana aqua biar kaya pedagang-pedagang kaki lima teh dak tukang telur gulung tah ieu tidak lupa dikocok-kocok deui budaknya. Tah minyakna geus panas lanjut bae barudak tanya diasupkeun ieu si endogna tuh kodale kudararia walaupun teu estetik amat ieu ngagulungkeun tapi setidakna dak geus berhasil. Atuh teu doang ceplok endog teuing. Terus bae dak digulung-gulung tuh aing geus meunang loba pan kadale kudararia atuh dak pannya langsung berhasil bae sok aing mah bangga teh ieu ka diri aing dak ngajajal bae ge pan langsung berhasil teh ya atuh dak kumaha atuh ieu. Lanjut dak tidak lupa ku aing ieu dicicipi heula atuh bari dihakanan kabeh dak tuh wanikeun ngaburial-burial atuh ngeunah ieu je pan aing mah bari jeung beuki pan sagala lagi ulah mun ieu terbuat dari telur atuh pan telur mah dak ngeunah dihakanan ditambulan atuh komo bari jeung kejona mah dak dikejoan mana ting ngeunah jasa ieu pan disaosan ku aing biasa dak dicoel-coelkeun teh tah beuh pokona mah mantul beh tidak